Ku bismillah di kawitan abdi ngadamel syairan kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan kaping 20 di Cianjur tos terjadi nu disebut gempa bumi pake usadaya jalmi dinten Senin harita sekitar 1:30 Cianjur diterpa gempa mentak geruk salarea seernu jara di korban imahna hancuran harta benda tehargaan mobil mewah ketindihan tanah longsor campur hujan palebah juga nang pisan malah mobil karungkupan jalmina aya 5 tidinya ngering bantosan katuangan jeung mie instan di jalan gemargatan sugan ayanu masihan sadina kabina binasa anu leungit hartana ayanu leungit putrana malam jeung carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling pananhan tedaek egling nu maksiat sing kuriling gawe dosa tos biasa ngarasahan tedorakan mentak Allah temurka hingga nurunkeun pilara tanah Cianjur teh hancur di parakenga dan lacur hirupna eueuh kapaur ngararumpakan jalur mugi sing jadi panegur ka rakyat kota Cianjur tobat ka Allah nulur hirup sing benang diatur mugi rahmat jeung ridana teu hilap panghampurana dipasikeun saagengna ka masyarakat Cianjurna taufik sareng hidayah mugi sing berlim parua ka kami anu kakaba mugi Gusti ijabah hayu urang istighfar ka Allah nu maha ghafar alaman dar kengeng hibar hingga dosa urang
Allahumma amin amin ya rabbal alamin yassir lana umurana waghfir lana dzunubana